Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sikap jeung ngadenge caritaan ti lalaki nu dipikat cintana rela ngorbankeun nyawa demi dirina dewe kayang jadi ngagreter hatena jadi ngupat dina jero hatena demi keur mempertahankan hubungan kacinta jeung diri aing kang gari si jawara idaman tapi keun ka narohkeun nyawa sedengkeun anu jadi guru kalaka ngagunakeun kakuatan ilmu pupus geni anu tang tuwe bakal ngabayakeun pikeun keselamatan Kang Gali. Lalaki anu geus ditakdirkeun bakal jadi salaki aing. Saha deui anu bela lamun lain diri aing sorangan. Mun teu pikeun kasih jawara idaman kadese jelas ieu mah aing kudu maju ngabantu ngagunakeun senjata rahasia. Sabab bedog si Rujang digunakeun ku anu jadi guru. Aing ge kudu sadia narohkeun nyawa demi keur mempertahankan hubungan kacinta jeung Kang Gali sejawar idaman. Ki Gajah Raksa anu geus sagad diri pikeun neruskeun tarungna musirkeun perhatian kanu jadi lawana balitus nyarita. Urang teruskeun tarungna jawar idaman anu edan. Geus moal aya istilah kabeneran deui dina tarung anu saterusna sia. Tadah panajang dewek pupus geni hea Jorela cilung Ki Gajah Raksa maju dina rajang ngarasa penasaran siga nama sabab senjata popongkol anu digunakeun ku Manggali sejawara idaman mampu ngimbangan kekuatan panas anu ngalapis bedog si Rujang jeung kekuatan seuneu anu ngapuleun kana sagojol badanna Ki Gajah Raksa sedengkeun Manggali anu geus ngabuktikeun kaayaan popongkolna anu dilapis ku kekuatan hawa tiis mampu ngimbangan kekuatan panas anu ngalapis bedog si Rujang jeung ngabuyarkeun racelengna sabagian seuneu anu ngarah kana anggota badan lawan. Ku cara muterkeun senjata popongkolna nu dihareup atawa nu dihareupeun badanna. Jadi ngarasa boga pengalaman waktu ningali Ki Gajah Raksa maju dina rajang, harita Manggali muterkeun di senjata popongkolna dibarengan dadana ngajadikeun racelengna seuneu anu ngarah kana anggota badana jadi pada merenceng tina sasaran katebak ku gulungan angin tina kakuatan diputerkeunana senjata popongkolna. Placang seuneu anu raceleng ngarah kana anggota badan si jawara idaman pada nu keuna kana sasaran. Datang sabatan bedog si Rujang anu ngarah beuheung lawan. Rikat Manggali si jawara idaman nakis bedog si Rujang ku senjata popongkolna.
Tapi di luar dugaan samemeh bedog si Rujang ditakis ku senjata pepongkol narawan, ngadadak harita Ki Gajah Raksa ngarobah tata gerakna, narik panarajangna jadi nyabet kana cangkeng lawan. Si Jawara Idaman ngaranjung kaget. Gancang narik badan ka tukang rat, tarik badan ke julung, terus ngagajeleng kabelah katuhun badan lawan. Orokai gerakan si Jawara Idaman geus bisa kabaca ku anu jadi lawan. Harita waktu sukuna kakarek napak kisangkal bulung geus ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana iga burung lawan. Atau Ki Gajah Raksa geus ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana iga burung lawan. Saksiuk kena lagi dah, aku kena lagi baraya sakit tuh. Help me, aduh, help me ya. Manggalis Jawara Idaman ngagero kaget, bari nahan ka nyeri, saterusna ngabangkieung mundur sababaraha lengkah ka tukang. Ki Gajah Raksa ngagentak luncat, nuturkeun badan lawan, karap nyusul tepus ku panrajang susulan, samemeh nu jadi lawan bisa mancukeun tangtunganana. Tapi gerakan Ki Gajah Raksa jadi kaneg. Sabab Dewi Kayang ngajerat ngalayang bari ngagunakeun senjata rahasiana, jerat kalayang siut, belesarat. Opat pakuletik senjata rahasia Dewi Kayang. Ting belesat ngarah kana anggota badan Ki Gajah Raksa. Anu kapaksa harita tetulus nyusut tepus ku panarajang susulan. Ki Gajah Raksa ngagerakeun bedog si Rujang, dipake nakis opat senjata rahasia anu ting sariut ting belesat datang. Opat senjata rahasia rat sareng bantrok ejeung bedog si Rujang. Syut belesat, syut belesat. Syut, tring. Gancang Dewi Kayang ngagunakeun jurus tarik balik. Opat senjata rahasia nating belesat balik deui ka lebah Dewi Kayang anu harita geus macuh dina tangtunganana. Ki Gajah Raksa musirkeun paneutepna ka Dewi Kayang anu jadi muridna. Nutup heula kakuatan ilmu pupus geni. Kayaan dirina jadi bisa normal deui. Sakujur badana teu di bulan seuneu kitu deui bedog si Rujang, kaayana bisa balik deui. Ki Gajah Raksa terus nyarita, "Kayang, si laing rek hianat kalau jadi guru seteh. Ngabongohan ngalakukeun panaraja ngagunakeun senjata rahasia ditujukeun ka dewek. Teu kudu maju ngabantu kasih Jawara Idaman nu edan seteh Kayang. Nu dilakukeun ku dewek jelas kalaksanakeun saran ti Jawara Idaman. Sangkan dewek nguji ajen pangartina. Ijen jajaten anu keur lumangsung teh masih tacara anggeus Kayang. Nah, seteh kabina-bina teuing." Dewi Kayang malas tetepan nu jadi guruna betus nyarita, "Ki Guru, kangaranan mun memang saukur rek nguji ajen pangartina kanggali si Jawara Idaman. Sakuduna Ki Guru teu kudu ngalakukeun panarajang anu ngabayakeun, anu bakal ngabinasakeun lalaki anu pikat cinta ku Kayang. Panarajang dilakukeun ku Ki Guru nyata ngagunakeun kekuatan ilmu pupus geni. Jelas ya Ki Guru, lain rek kunci pangarti tapi hayang binasa ka si Jawara Idaman berbene abi." "Yeah. Ilaing bener-bener geus mabok kabayang. Sadar. Buka mata." Ceuk dewek oge perhatikeun kaya anu sabenerna si gali Jawara Idaman. Dewek teu narima boga murid kudu boga kedunungan atau boga hubungan ka cinta jeung si Jawara Idaman. Saterusna mun dina nyana ge rek binasa ka si Jawara Idaman, eta mah hak dewek Kayang, hak dewek eta mah tong pipilueun." Ki Gajah Raksa, mun memang bener boga karep hayang binasa ka si Jawara Idaman, mangka Andika kudu sakalian ngabinasakeun si Kayang. Sabab eueuh hartina keur si Kayang
masih kena bisa nyorang kehidupan oge. Lamun ditinggalkeun pikeun sailana ku lalaki anu pikat singkana. Eta marupa sikap jeung pamadagan Sekayang. Ditandaskeun ku Dewi Kayang mun boga karep hayang ngabinasa ka si Jawara Idaman, kudu sakalian jeung ngabinasakeun anu jadi muridna. Sabab eueuh hartina Dewi Kayang nyorang di kahirupan lamun ditinggalkeun pikeun sailana ku lalaki anu dipikat cinta. Nah ku dirina Ki Gajah Raksa beuki amakeun ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti anu jadi muridna. Ki Gajah Raksa meupeuskeun ka amakna ku caritaan. Hei Kayang, ilaing bener-bener kabakok cinta ku si Gali Jawara Idaman, si Jawara Edan. Ceuk dewek buka mata, sadar deleh parhatikeun anu bener kaina si Gali. Segitu banget si Galeno teh. Sok sanajan bener ilmu silatna leuwih punyul ti ilaing, tapi kayanana anu eueuh ulat jago deuleu. Kitu deui dina rupa jeung tangsungan jelas teu ngimbang jeung ilaing Kayang. Sikap jeung caitanana pikeun sabeuleun. Bari teu puguh deui, ngabodor teu lucu. Cinek nama dewek teu ridho mun murid dewek bakal dibawa sangsara ku si Jawara Idaman si Edan. Pake pikiran ilaing teh atuh nu bener Kayang. Siga nu teu wae saing teh. Ki Guru. Pun memang ngarasa teu suka Kakang Gali si Jawara Idaman. Mangrupa lalaki pilihan Kayang. Eta mah hak pribadi Ki Guru. Tapi itu kudu make jeung nyarita anu ngandung panghinaan sagarupa ka si Jawara Idaman Ki Guru. Sabab anu ngahina ka si Jawara Idaman eta sarua jeung ngahina ka Kayang. Ieu kanyataan anu kudu bisa ditarima ku Ki Guru. Urang ajar sia capek teh kawasain ka guru Kayang. Ilaing memang geus cinta buta sate Kayang. Mengeus mentong dibahas deui sia. Anu jelas ilaing teu kudu make jeung maju ngabantu sagarupa ngajedog. Sabab katang cuan lagi jelas. Dina ieu jajaten malah dewek kecanggih kasih Gali Jawara Idaman Edan. Mun tepikeun ka dewek eleh jajaten kumanehna. Mangka dewek bakal mere dua restu ka ilaing duaan Kayang. Malah dewek bakal milu ngabantu ngaresmikeun hubungan ilaing jeung si Jawara Idaman sinang hiji ngalakai jabi. Hiburanana ku aing dijamin hayang nabuh naon, hayang nabuh ngadu bagong, hayang nabuh Persib Bandung ku aing dilakonan. Bisa hayang dihibur ku Doradori jeung grupna ku aing si Jepri terus oge Saeb Herman Ray Depina digubu ku aing pikeun ngahibur si lain. Sedengkeun Manggali anu geus mancukeun tangtunganana bari merhatikeun kalebah Dewi Kayang jeung Ki Gajah Raksa keur pada negerakeun sikep pamadeganana masing-masing. Ngaradak Manggali si Jawara Idaman jadi rancung cerina waktu ngadenge sorana nang bule anu ngirimkeun sora jarak jauhna ditujukeun ka Manggali. Haji kapaksa kedah nyelang waktu heula ieu mah ye. Margi kaganggu ku kajadian anu nuju lumangsung. Punten sanes bade ngalapaskeun ka emang nya mah. Namun eta Ki Gajah Raksa rupina kedah engal diungkulan ku abdi ieu mah. Anu matak cek abdi mah emang jeung abdi urang nya niwara heula we nya. Ya Mang nya. Mang. Ahai. Sama Mang di mangertosna. Menjadikan menuhunkeun malah atas perhatian dan bantuannya. Ahai. Demi untuk kelancaran hubungan kacinta Emang dengan Dewi Kayang ya Nang ya. Si permata hatiku si Manise ya.
Manggali siap dong. Mang akan laksanakan itu nang. Manggali bisa ngerti karena maksud nang bule harita nganuhunkeun kana perhatian jeung bantuan ka dirina demi keur kalancaran hubungan kacintana jeung Dewi Kayang. Manggali bisa ngerti karena maksud nang bule harita nganuhunkeun kana perhatian jeung bantuan ka dirina demi keur kalancaran hubungan kacintana jeung Dewi Kayang. Geus beres kitu mah harita Manggali Sejabara Idaman ngajerat saterusna nangtung di gireun Dewi Kayang bari musirkeun paneutepna ka Ki Gajah Raksa. Harita Manggali terus nyarita ditujukeun ka Ki Gajah Raksa. Ahai. Aduh, Ki Gajah. Bagaimana kumaha nih? Allah, aku si Jawara Idaman sudah siap lagi untuk melanjutkan pertarungan. Akan tetapi harap menjadikan dimengertos sama kamu ya, bahwa apa yang dilakukan Dewi Kayang kekasih aku tadi dikarenakan because saking cintrong-cintrongna dan sayang-sayangnya kepada aku. Si Jawara Idaman gak ada duanya deh. Akan tetapi ya hati mah bisa dipastikan kekasih aku tidak akan maju ngabantu lagi gitu. Akan tetapi sebelum tarung berlanjut ada yang harus diketahui sama Ki Gajah ya. Wah, rek mere heula nyaho ka dewe geunaan masa naon seuing teh gali Suroli Edan. Hasok gancang caritakeun ka dewe. Dewe geus sabar hayang neruskeun ditarung sia. Jawara Idaman, Jawara Dagelan. Ahai. Nyase dulu dong ya, dengan gurung gusuh ya. Jadi bagi Ki Gajah ya, dengekeun ku bebengok sia. Sekarang aku akan menggeruan dulu alo aku sekaligus sebagai murid aku. Nang bule dong agar supaya datang kemari. Tujuannya adalah untuk membandungan menyaksikan gurunya yang sedang bertarung. Yaitu mengayonan jago kolot yang berdegong yang bernama Ki Gajah Rokso. Ahai. Bagaimana tidak menjadikan keberatan kan? Ya, sok gancang geruan murid si lain anu ngaran Sinang Bule teh. Jawara Dagelan, Jawara Edan. Pulang ajar sia. Please deh mau ngamak apa juga ya dengan aku bohong aku diam mah. Baik atuh Ki Raksa, aku akan menggeruan murid aku ya. Nang Bule, come here, muridku. Hasok kamu datang ke Sindang ye. Murid kesayanganku segera datang ke Sindang nang. Aya cirim anu ngajerat datang. Nang Bule anu nangtung digigireun Manggali Sejawara Idaman. Manggali harita nyerang ngaret heula ka Dewi Kayang bari ngantelkeun curugna kana bibir mangrupa isarah keur Dewi Kayang sangkan ulah milu nyarita. Geus kitu Manggali terus nyarita ditujukeun ka Ki Gajah Raksa. Gumasep sa goblok. Nah kumaha dieu we. Tenang. Jangan guru-gusuh nyase ya Ki Gajah ya. Jadi perkenalkan ini Nang Bule murid aku ya. Seperti yang sudah aku katakan tadi ya. You understand? Jadi murid aku ini ya Ki Gajah Riksa yang baru, yang bisulan, yang kabiri-biri, segala nyender we pokokna mah ye. Ditugaskan sama aku sebagai gurunya untuk menumpi diri di dalam sumur Lubuk Panamping. Tujuannya adalah untuk agar supaya paling tidak ya bisa menguasai setengah bagian ilmu gurunya gitu. Jadi begitulah Ki Gajah ya, harap dimengerti ya. Mau ngeucapnya capek kuais ya. Apaan ku dewe ke Bandungan segali Surali Edan. Urang teruskeun tahun aing geus sabar deuleu. Nantilanan nyase dulu dong. Ibu kasabaran kalau sain kolot wae teh. Jaku ku aing geura bau tahu yo.
Aku akan bertanya dulu sama murid aku gitu ya, makanya lu harus pastikan dulu. Bagaimana Nang, sudah rengse melatih jurus yang sudah guru tugaskan itu? Coba dijelaskan Nang. Rengse mah teu acan mamang guru, namun ku abi nuju terus we dilatih muhun jurus kaopat sakumaha anu ditugaskeun ku mamang guru abdi teh kitu Mang. Nang Bule eureun heula nyaritana terus ngaret ka Ki Gajah Raksa bae nyarita. Salesna mah tindakan anu dilakukeun ku Ki Gajah teh kaetang gagabah make jong nguji ajen pangaltina guru abdi sagarupa atuh Ki Gajah. Kedah nama maneh teh nyaho Ki Gajah dina lumang sunat tarung tadi teh si Jawara idaman guru abi acan ngagunakeun kamampuanana anu sabenerna. Mun acan dinyakeun kitu tah alias papaehan guru abi mah dina ngagunakeun ajian pangartina anu matak maneh teu kedah waka nuskeun di tarungjeng guru abi Ki Gajah. Sabab ngalawan anu jadi muridna oge tah cantang sumeunang sia. Punten sanes sombong sajebleh. Ki Gajah Raksa ningali sikap jeung ngadenge caita Nang Bule sok sanajan lemes basana tapi matak nyeureud kana cerina. Ki Gajah Raksa jadi kahudang amarahna sabab geus dianggap enteng ku budak satepak anu ngaran Nang Bule. Hei, Nang Bule. Kuasain bebenyit sanya capek teh. Si laing montong nyapaknya capek ka mana karep sia. Teu kudu waka ngagulkeun anu jadi guru sagarupa sia. Anu jelas sikap jeung caitaan si laing geus nganggap enteng ka dewek. Kurang ajar sana Bule. Mun memang bener si laing salaku murida si Jawara idaman bakal mampu ngukulan ajen pangarti dewek, mangka dewek bakal ngaku kana keunggulan si Jawara idaman guru si laing sedan teh. Gitu dah sikap dewek Jawara idaman. Hai, thank you dong. Ya makanya jangan gulu-gusu kata aku juga. Ya, ini murid aku ya. Baiklah, apa yang dikatakan sama kamu Ki Gajah ya di mengertos. Dengan demikian maka ketentuannya menjadikan ada sedikit perubahan ya. Nang Bule murid kesayangan aku ya akan membuktikan bela bakti kepada gurunya. Yaitu membogaan karep untuk mewakili gurunya gitu Ki Gajah ya. Maka dari itu seandainya Nang Bule yang kalah maka Dewi Kayang akan aku bebaskan dan tidak akan aku jadi pamajikan. Meskipun aku bogo banget gitu loh. Lebar ku dempluna alah koneng langsal irung kuwung-kuwungan gadokno sapotong eta geus ngadilakna aw. Aduh, teh caunan si Cayang manusia ya. Sabar ya. Akan tetapi kalau si Gajah yang kalah, dengerin nih. Maka harus menyumponan janjinya memberikan doa restu kepada Dewi Kayang dan si Jawara idaman yang kasep mencenges ini. Sebagaimana yang sudah Ki Gajah omongkan. Why? Bagaimana? Dimengertos dan setuju Ki Gajah. Ki Gajah Raksa langsung hari tengah jawab. Dewek setuju Jawara idaman edan. Hasok selain maju ke hareup Nang Bule. Maju ke hareup. Dewek geus sabar dulu. Hayang ngabuktikeun kana kemampuan si lain. Tenang heula atuh Ki Gajah jeung calana morosot deui teu ku hanteu. Abdi apanan kedah pamit heula ka Ki Guru abdi. Sameme maju tarung harita Nang Bule suntangan heula ka manggali si Jawara idaman. Tanda hormat murid anu kanu jadi guruna. Geus kitu terus maju ngawengkah mancukeun tangtunganana di hareupeun Ki Gajah Raksa betus nyarita. Ieu mah ya. Ayeuna mah abdi tos siap tarung ya ngarubuhkeun anu jadi lawan Ki Gajah. Punten ya, da memang kedah sombong dengan tarung mah senis. Teras kumaneh ge tiasa ka Bandungan. Sok sanajan abdi teu ngagunakeun pakarang,
tapi sapasang leungeun jeung suku abi bakal leuwih hebat tibatan bedog nu digunakeun ku anu dilawan. Punten we abi memang kudu sombong ya Ki Gajah. Ki Gajah Raksa puguh we jadi beuki tambah kasinggung dianggap enteng ku budak satepak. Tapi harita teu wakal langsung ngagunakeun kakuatan ilmu pubus geni. Sabab hayang ngabuktikeun heula kemampuan ilmu silatan nang bule muridna si Jawara Idaman. Silain geus kudu dicarita nang bule. Buktikeun ceuk aing oge tepikeun ka mana kemampuan silain. Pikeun adu harapan jeung dewek. Tadah palajang dewek sia. Heya! Labok sia. Jorela cilung Ki Gajah Raksa maju narajang bari metakeun bedog si Rujang ngarah kana anggota badan lawan. Wuyuk jorela pelos. Ki Gajah Raksa jadi kageteun lain bae sabetan bedog da sokurkeunna ka tempat kosong tapi ngan sakolepat nang bule geus aya di tukangan badan lawan. Ki Gajah Raksa geus rek ngabalikeun badanna ka tukang. Tapi kaburu kapilaan lawan bujurna ditajong kunang bule. Wah, jadah belajar. Jeung najong bujur goblok. Aduh. Ieu bae si goblok. Ki Gajah Raksa ngagero kaget bari terus nyolonton ka hareup. Tapi Ki Gajah Raksa gancang ngajaga kasaimbangan badanna, solontod raneg. Ki Gajah Raksa mancukeun tangtunganana. Saterusna ngabalikeun badanna ka tukang. Nang boleh nyarita bari mungsirikeun. Ki Gajah mah kalakah pangawakan we jangkung gede si Mardada. Tapi tadi ditajong bujur ku abi anu budak keneh tepikeun ka nyelontot kitu geuningan. Malu dong. Punten da dina rumah abi memang kedah males narajang kitunya. Nyak beureum beungeut Ki Gajah Raksa. Bari merhatikeun nuju lawan ngomong dina jur hatena. Aduh. Aing tidak percaya oge kana caitan sinang bule. Dina tarung tadi si Jawara Idaman can ngagunakeun kemampuan acen pangarti nu sabenerna. Sabab kabuktian sinang bule anu jadi muridna kacepatan gerakanna meh teu katuturkeun ku kasegetan paul aing. Nyaho-nyaho geus aya di tukangan badan aing. Saterusna lajeng bujur aing. Goblok jeung bangkuluk teh. Ningali nu jai lawan tacan sagadiri. Pikeun neruskeun tarungna. Harita nang boleh terus nyarita. Mun tadi anu najong teh si Jawara Idaman guru abi sigana mah Ki Gajah bakal langsung ngajolopong da. Dina kayaan bujuna oge bakal naon teh bakal ucutan minimal nyangeuing lah bujuna oge. Sabab abi kungsi nyaksian waktu guru abi keur ambek batu gede ditalapung tah nu sagede tolombong teh. Nepikeun ka ngapung terus bencar paberisat mancawura janten keusik muleuwal tah. Malah aya deui kajadian anu aneh Ki Gajah bisa hayang nyaho mah dilakukeun ku guru abi. Maksud si lain kajadian aneh kumaha yang boleh naon teh? Dek ngomong naon teh? Nya hartina teh abdi ku guru abdi si Jawara Idaman diajakan moro maung ka leuweung harita teh. Waktu aya di jauh leuweung panggih jeung maung gede anu keur lapar. Mun dek ngarekeb ka guru abi kitu eta mah maung teh kalakah didengke ku guru abdi mah. Kap mau gagaluan siga anu minta ampun. Malah aya anu leuwih ngagetkeun deui Ki Gajah. Nah leuwih ngagetkeun kumaha kitu maksud lain teh? Ha? Dangukeun atuh ali hayang ngadangukeun mah ieu pangalaman abdi sareng Ki Guru. Maung teh dicabutan huntuna ku rabona guru abi. Teu bisa walakaya guru si maung teh tah. Masuk ke gegereman we wungkul. Dugikeun ka arompong suhuntu maung teh tah. Kitu deui kuku-kuku dina opat sukuna eta maung teh dugikeun ka ceurik bari ampun-ampunan lah mun basa manusia mah bakal tu nyeri sigana mah.
malah ngadadak jadi bisa ngomong kawas jalma. Sorgur abdi mah eta teh mau kajajaden cenah kitu Kiraksa. Kiraksa Ki Gajah anu tarina mah jago kolot guru silat. Tapi goreng hate ka muridna. Sok ngahalangan wae kana kahayang muridna. Janten we dikutuk ku arwah guruna. Jadi maung jajaden gitu. Apalan kitu tah kahebatan sejawara idaman guru abdi teh Ki Gajah. Nang bule ngadadak jadi pinter ngareka carita. Ki Gajah Raksa ngageter oge hatena. Jadi kapangaruhan ku carita nang bule. Tapi Ki Gajah Raksa jadi kasinggung oge waktu ngadenge carita anu paling akhir ngeunaan anu dikutuk jadi maung nyata di maung kajajaden. Bet siga ditujukeun ka dirina. Yah. Si laing montong terus-terusan ngagulkeun kaibatan ilmu sejarah idaman si Elan. Guru si laing bule. Leuwih hade urang ruskeun tarung sia. Tarung mun bener selain boga kemampuan bakal mampu ngukulan ajen pangasih dewek deuleu. Mun mangga ke abdi mah ditunya da. Abdi mah tos siap tadi oge Ki Gajah suwe abdi mah. Tak dahsyat ajang dewek lang bule goblok. Hea! Jorela culung Ki Gajah Raksa maju dina rajang. Leuwih ngalonjatkeun kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Jadi bekitu mah kagetan Ki Gajah Raksa sabab dina nyingkahan sabetan bedog si Rujang harita nang bole ngan saukur ngagular gilirkeun badana. Wah, kilat plos. 2 kali panarajang lawan teu bisa kena kana sasaran. Kajadian saterusna bari loncat setengah badan nang bole leungeun katuhuna ngepret beungeut anu dilawan. Kejelang sakepret beungeut cupret geus. Ki Gajah Raksa semua anu ngagurubung. Ngagero kaget bae nahan ka nyeri disusul ku tajongan nang bole kana beuteungna ngajadikeun sakdek ngakdek. Wah! Janah sakulajar. Ki Gajah Raksa ngagero kaget bari nahan ka nyeri bari ngahayung ku mundur sawarengkah ka tukang. Gancang Ki Gajah Raksa ngajaga kasiman badana saterusna.